Sok nanti bari ngobrol. Melak naon mang ieu teh? Kerbur kol ya. Oh, kerbur kol. Ya. Oh, nah tapi ka sore. Sore iya ngelemur ya. Oh, ngalamur. Terus gaduh istri? Atos. Barangkali Barangkali 2. 2. Tuh guys, tingali pejuang rupiah wayah kieu masih kene di sawah teu karunya tingalikeun. Sawe nu nonton video ieu tingali guys, pasti aya keluarga nu ningali mang. Tah belut tah beunang mah. Tuh. Buntung. Oh guys, tingalikeun pejuang rupiah hungkul ieu tingali duh karunya wayah kieu. Jeung menang belut tingali guys, ieu menang belut. Tingali jeung buntung di belutna ge tuh. Usuk-usuk anjir. Tuh. Kali belutan guys. Tuh. Tingali pejuang rupiah mah guys, wayah kieu masih kene goyang nyarikeun. Belaan anak-anak ya. Sok ya bari ngobrol nyantai. Meh moal karasa gawena nya. Bae teh di video bae. Bae. Sok kumaha kata-kata ka ieu teh ka istri kumaha tah? Motivasi keur istri atau keluhan naon bebas. Tuh neng ya kerenangan nafkah budak teh pika kieu ya. Pika burit tingali. Teh karunya nya. Teh karunya ya. Wow, baik sih sabar we dah kumaha tuh. Ngaran-ngaran lalaki mah nya da sarua. Tingali guys, wayah kieu ngalikeun masih kene. Pejuang rupiah guys, ieu mah. Asli pejuang rupiah teh keringat sorangan nya. Keringat sorangan. Melaan anak pemajikan teh real ieu mah. Tanpa naon-naon. Pokona mah ikhlas hate nya. Tah ieu hiji deui itu belut guys. Tuh. Beruntung. Tingali belut loba guys di dieu mah. Sepotong deui ka mana tingali guys kabur. Tah ieu mah gede mangkaning. Potonganana ka mana ya? Kali guys menang belut tingalikeun. Ieu tuh. Jelema soleh masa marukumaha guys tingali menang belut tuh. Wah, mantap. Tong sana kabur atuh guys, tingali menang belut deui. Tuh. Menang belut cicing atuh belut teh. Menang jadi 2 guys teh. Nah, ada tadi macan ayahnya. Can aya tadi mah. Aya saprak di video jadi kieu. Video jadi aya. Nah, hanya hari bang. On bae dateng ngaganggu gawe deh nya. Tuh. Oh, siap. Ningali guys, ini pejuang rupiah wayah kieu can balik-balik ngaikeun. Motivasi ke teman-teman kumaha cenah, Mang? Sok ya bari macu tenang. Ke teman-teman motivasi ya. Naon we sok bebas. Perjuangkeun teh nepi ka kieu ya. Eta keluhan teh keluhan isi hati teh. Keluhan isi hati ya. Tuh guys. Ningali sareng Mang Sai teh. Mang Asep. Oh, Mang Asep. Mang Asep orang mana, Mang Asep? Mang Asep di Cireungit. Oh, Mang Asep di Cireungit tuh, guys, tingali. Sok bobili bade komen, guys, Mang Asep di Cireungit tingali batur mah teh jam 12 nya. Anya. 12. Iya mah teh ka sorenya. Ka sore. Iya pejuang tangguh, guys, tingalikeun si Kang Asep. Bobili ke teman-teman atau saudara nu ningal video Mang Asepnya nu serok kasina teh di Bojong Tanjung nya. Bojong Tanjung. Tuh. Sakitu meureunnan Mang Asepnya. Iya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.